amal mayyitu palayu adu gusluhu bi ilajin fihi nu bieu teh ya keur mayit mah teu kudu adus deui teu kudu diadusan deui cukup kumaha we lamun teh mah naon rubah rabeh kagigirna nya naudzubillah nya kumaha ye lamun wandu teu aya di urang mah tapi piraku diliwatnya wa amal hunsa al muskilu pala gusla alaihi bi ilaji hasapatihi wala bi ilajin fi kubulihi kan ari wandu teh jalmi anu gaduh alat kelamin dua di luhur gagaduhan lalaki di dinya teh nya hanapeunana gagaduhan istri tuluy weh eta gagaduhan lalakina teh diasupkeun kana parji dugikakeun kaluar cai mani maka keur eta wandu teu wajib adus atawa dicolok ku batur gagaduhan istrina dugika kaluar mani eta ge teu wajib adus naon sababna sabab ari wandu anu muskil teh teu puguhnya ieu teh keur jadi lalaki atawa keur jadi awewe teu puguhnya ari anu jelas mah wandu anu jelasnya gagaduhanana dua ngan tiapnya bak awewe gacan gagaduhanana teh eta mah jelasnya berarti keur jadi lalaki nya ta ieu mah teu bisa dibedakeun sama sekali maka eta mah teu wajib adus aduh asa meningnya sok atuh ari daek mah jadi wandu nya kajen teuing adus wala bi ilajin fi kubulihi rek nyolok atawa dicolok nepi ka kaluar mani keur wandu mah teu wajib adus cenah arek dagareuleuh nya halus kitu bebersih masukna hiji ta eta kunaon patepungna dua alat khitan minimal nu asupna teh nepi ka eta nya dua wa minal mustaroki inzalun ay khurujul maniyyi min sahsin bi ghairi ilajin wa in qalla al maniyyu nomor kadua nu ngawajibkeun kana adus teh nyaeta kaluar mani cai mani nya cai mani teh warnana kumaha nu biasa mah bodas nya nu biasa urang Arab coklat ya coklat jadi cirina eta cai mani teh biasana tos tingali heula ka dieu ieu teh urang teh nu kaluar teh mani atawa naon tah cirina teh hiji ngeunah ya kaluarna teh dua ngagejerot teh aya teding sok karasa gitu tah teras lamun teh mah cai mani masih keneh baseuh sok bau naon sok ngamuan aya nu bau mayang jame bari urang can pernahnya ngamuan mayang jame aya nu pernah di luhurnya bau bobodas enog gitu bau hanyirnya atawa bau adonan roti urang menyian roti nagetara nya sok buah hanyir lah bobodas enog tah ciri-ciri nate sanajan kaluarna ngan saeutik sakeclaknya sa cetah gitu sanajan kaluarna ngalei sanajan henteu jima tapi naon mun di zaman ayeuna mah mun lalakinya atawa awewe ge meureunnya nu boga HP ningali film nu bubulikir ieu teh dugi ka sahwat teh naek cerot we kaluarnya tah ku kaluar mani eta sanajan teu jima eta teh ngawajibkeun kana adus walau kanat ala launi dami sanajan rupana teh rupa getih beureum muncul tadi mah coklat nya sanajan coklat warnana nya rek kumaha wae warnana asalkeun eta mani maka ngawajibkeun kana adus urang mah teu apal ieu teh nu kaluar teh naon tah mantak nu kaluar tina kubul tina palawangan hareup teh kan aya cai kiih cai papan aya madi ngaranna teh aya wadi
terakhir we mani. Ya. Tah ayeuna wang bentenkeun mani, madi, wadi. Ya. Ari mani mah jelas tadi ngagejrot kaluarna bari enak. Aya deui wadi nya. Madi. Ari madi mah cek urang mah oli nya madi teh. Lamun urang tarik syahwat nih. Hek sok nepi ka aya ngalai. Ta eta teh namina madi eta mah nya. Madi mah teu wajib adus. Sok herang biasana. Tapi wajib wudu eta mah tinggal kumaha we eta mah teu beda jika cai papang. Jika cai kiih lamun kaluarna teh naon henteu ngeunah eta mah da sok teu karasa ujug-ujug kaluar we gambaran keur tarik syahwat keur ngalamun sok aya ngalai eta mah namina madi teu wajib adus eta mah tapi cekap abdas ngan samemehna kumaha heula gitu. Aya deui wadi oge jiga madi sok ngalai ngan ieu mah diakibatkeun biasana tina capek gawe tas babad tas yaumul mun urang mah nya. Tah, maka lamun tas liliaran nya atawa masing cicing ge di bumi, hek urang terek abdas sae upami dipariksa heula bisi aya nu baseuh. Mun pameget atawa istri rek abdas ieu kodok we heula tek kana liangna. Teu tingali baseuh teh. Sabab bisi aya nu baseuh nya atawa kodok teu dikieu-kieu di lebetna teh. Atau dicoel-coel mun istri manya kan welahnya geus karawin ieu dicoel-coel bisi naon bisi aya nu baseuh kumaha kitu lamun aya nu baseuh kudu diombehan heula mantak sanajan teu papang keur istrinya pang-pang nama ombe heula sabab bisi aya cai wadi da ari madi mah urang mah cenah cek awewe teh cek ibu-ibu teh geus jarang ngabayang-bayang lalaki fokus nage kana gawe ayeuna mah tah bisi aya cai nu kaluar salianti cai papang atawa salianti cai madi namina wadi mantak mun bade abdas teh sae upami ombe heula minimal dicek heula bisi aya nu ieu mah garing. Ah mangga ari garing mah langsung abdas kan bisa aya nu baseuh atawa jang jaga-jaga sae pami ombe heula minimal dicek heula bisi baseuh. Tah. Eta mah di luar ieu nya da di dieu mah ngajelaskeun lamun kaluar cai mani eta teh wajib adus. Walau kana al khariju bijimain kaluar nama rek diakibatkeun ku jima nya jiga nu geus biasa au goirihi atawa lianti jima ningali awewe ya geulis dibayang-bayang nepi ka kecot teh nya eta wajib adus sami.